Anak-anak, Ya, Pak Guru. sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Pak. Ikuti ya. Ya. Kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan. Olahraga. Bagus. Satu lagi. Kita itu harus membudayakan masyarakat dan memasyarakatkan. Budaya. Oke, sekarang ikuti lagi ya. Ya, Pak. Kita itu harus menyatukan masyarakat dan memasyarakatkan. Halo. Mama, ya kereta si Ade nangis wae, Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama tuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadekeun. Tuh, Mama di jero sumur. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta, Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah, Kang. Lamun disimpen na akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Ece, kadia maneh. Naon din? Kan kamari maneh bisanya. Heeh. Urang kamari diajar heula da. Naon din sok atuh urang kurang dijawab ayeuna. Amun gaplok di bahasa Cina naon gaplok? Gaplok teh naonnya din? Talung lah. Talung geus tau sok atuh naon. Cabuk sia. Gitu sih. Lamun tong dibuka bau naon tadi? Apa eta mah? Naon? Calangap. Tiga bibir si Udin. Lamun budak leutik karek bisa ngomong mancing din bahasa Cinana. Capetang lah sok. Si Udin pintar. Sok urang mun ayeuna. Sok biwir anu gemesin. Kawas urangnya din. Mana? Jamur. Ngacai we kawet Ici. Lamun ngacai kan bau dahdir tadin. Nya naon? Bahasa Cinana naon Ci? Apaan can mandi maneh mah. Lamun dulurna toke din bahasa Cinana naon din? Apaan ge? Naon? Ya dina leungeun urang. Naon din? Cak. Dari Telkomsel. Aya nu tiasa dibantos Ki? Aya Cep, ari Aki teh rek ngirim serat ka Incu Aki. Nah di dieu teh aya perangkona Cep. Oh nya aya atuh Ki, piraku di kantor pos daya perangko. Ras naon deui Ki? Punten we sakalian pangnuliskeun alamatna dina amplop nyajangnya. Mangga Ki. Ku abdi dipangyeratkeun aya deui Ki. Aya Cep, atuh sakantenan we pangnuliskeun surat nanya. Oh mangga Ki, kes sedapnya orang pangyeratkeun heula. Mangga diawas heula Ki. Punten ngecepnya tambihan saeutik deui we di handapna. Kieu tah tulisanna teh NB Incu hampura Aki upami tulisan Aki butut. Ki, abdi nu nulis Ki.